sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda dincak bagian ka para mitra kaum mitra mangga urang teraskeun deui para wargi hanca dongeng. Atuh Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun wilujeng ngadangukeun di katampi kalayan kabingahan. Dongeng judulna nyaeta Si Komod urang lajengkeun deui. Cag urang tuna heula ka aya Aki Edun jeung Sidul nu keur paduduaan di jero saung. Kacaturkeun Si Komod jeung Nyi Iroh harita masih keneh pating alas bala jeung rembug bala maranehna masih keneh laleumpang dina sela-sela tangkal kain jarangkung keur neangan tangkal kelo. Ngan sajeroning leumpang Si Komod ngarasa bingung hatena lantaran manehna pohoeun kumaha daun kelor. Nu matak sanggeus lila ider-ideran reg Si Komod leumpangna eureun tuluy ngareret ka Nyi Iroh baripok. Aduh Nyai, akang teh poho deui kumaha nya siga jeung naon deui ai daun kelor teh. Maka tingku rusuh tadi teh. Akang teh teu kaburu tatanya heula ka Aki Edun teh Nyai. Bingung eno ka akang ieu. Si Komod garo-garo teu adil ngagaros sirah na geus katar karasa ateu. Ari akang aku naon atuh teu tataros heula jadi we kieu. Nyi Iroh siga maido ka Si Komod. Tari geus kieu tangkal. Aya tangkal naon nih? Si Komod nunjuk ka palebat tangkal ka inu aya hareupeunana. Ih, akang mah bodoh. Ieu mah tangkal sawo atuh Kang. Ajarkeun cenah akang teh jenius tapi teu apal geuning. Ajitan pulih aja tah. Tanggal naon nya? Nuduhkeun tangkal ka inu aya kencawinan. Harita barang geus dituduhkeun kitu. Atuh Nyi Iroh harita ge ngajawab deui. Eta mah tangkal mangu atuh Kang. Tuh benten daunna oge. Nya tangkal mangu kitu Nyai. Tapi kedang lah kumaha Nyai lah pokona. Padahal Nyai lagu apal kana rupa-rupa tangkalan. Ieu geuning ieu meni. Jangkung ieu na tangkal naon ieu Nyai? Si Komod nanyakeun ka Nyi Iroh. Bari nyekelan ka tangkal kainu aya kencawinan. Eta mah tangkal loa atuh Kang. Dua nya ieu. Laras eta mah tangkal kain di pilarian ku urang teh. Karsan ayeuna teu pernah Kang tuh. Kedah milarian tuh. Kedah teras ukuringan Kang ayeuna kapenah. Nyi Iroh nyampeurkeun ka deukeut Si Komod bari katara beungeutna siga nu keur manggih ka atuh. Ari Si Komod pramitra masih tacan ngarti kana sikap Nyi Iroh harita gancang mainana tumanya. Nah, tanggal naon kitu Nyai teh? Akang buat inget poho baca ingetna gitu. Eta teh tangkal kelor teh sok geura naik. Diteskeun sadahan gitu cekap rupina mah kanggo kaperiugian urang. Dahan nu alit teh Kang, teu dahan nu ageung. Tinggal Kang geura naik atuh hawatos ka Kang du. Lami-lami mah teu dilanongan hawatos. Jadi ieu tangkal kelor teh Nyai. Leres Kang. Bahagia tuh. Baguna sugema akan teh. Lantaran hasil maksud. Beres ieu mah. Siul bisa diubaran ya. Si Komod seserian dipeureum-peureum bakat tingku atuh. Adinya we jeung Nyi Iroh lah. Pika ieu tiasa menakan tanggal kelor. Doa sigana. Nang gua poe mah akan ge bakal kukuringan ieu dari ideran. Wah ka dieu ge moal apakah panggil. Dan akan teu apal tanggal. Ayeuna akan rek naik nya. Mun mangga kade sing ati-ati bili geus. Dah akan ge jago naik atuh. Komo naik kana tongong muning mah ieu. Kana tongong kuyang mah bing. Akan ahlina. Rekel Si Komod harita naik. Najan manehna kasebut jalma kedua kana pagawean. Tapi da urang kampung teu burung ari tibang tataekan mah bisa. Sakedeung ge manehna geus tepi kana palebadahan panghandapna. Terus mitoskeun sadahan nu leutik. Geus kitu gancang turun tuturubun. Jurut turun nincak lembur. Kumaha Nyai daun kelor teh sakit cekap Nyai. Sadahan alit lah. Si Komod nemongkeun ka Nyi Iroh. Seueur sakitu ge Kang dapan. Ieu mah kanggo syarat unggul sanes. Juga tuh urang kasaung Aki deui. Ayo dunya ya. Leo Si Komod jeung Nyi Iroh harita teh para mitra ninggalkeun eta tempat barali kasaung pamatuhan Aki Edun. Teu kacaturkeun di jalana sanggeus nepi. Aya paribasa para mitra jauh teu burung cunug anggang teu burung datang. Gancangna carita Si Komod jeung Nyi Iroh geus daratang ka saung Aki Edun. Kasampak harita Aki Edun teh para mitra masih keneh ngagugulung Sidul nu keur ngalempreh taya daya. Geuk Si Komod jeung Nyi Iroh dari di direun Aki Edun.
yang geus eling ni aja mah sidul kaki si komod nanyakeun ka Aki Edun bari mentrong ka sidul mun atuh selilir mah atuh Aki namun ngalempreh wae geuning Aki memang eling mah eling siluman nu ngancik ayeuna geus ingkah nanya bidu sidul can bisa eunang tung siga nya manehna teh masih kene ngarasa leuleus jeung bungse cing ka dieu keun euy daun kelor teh euy cek Aki Edun ngasongkeun leungeun mangga kieu ku si komod sadahan daun kelor teh disodorkeun ka Aki Edun gancangna carita ku Aki Edun ditariba bari keriem Aki Edun babacaan ngaji ada tawa ngajampe dahan kelor teh sanggeus rada lila ngajampena terus dahan kelor digebukeun lalaunan kana tonggong sidul aneh hari koreja teh sidul ngoreja malah junang tuluy babatak si jalma ka karah udang sare kawas anu rarengkeng tulang geus kitu sidul ngagabrug ka si komod bari pok komod syukur uing ditulungan kang uing teh bagja kang ditulungan ku akang ngomong dumareuda bari jeung bijil cimata heuh syukur euy mun aya cager deui mah tulah dewe ke atuh euy lantaran bisa panggih jeung maneh euy bari ayeuna maneh geus leupas tina pangaruh siluman maung teh emang si komod bari ngusapan tonggong sidul Kang Dul kumaha ngawitanana Kang Dul make aya di ditu di alam siluman maung Kang iroh tumanya lah Kang teh pan aya nu mau aya mau ngarontok udah Kang bawa kabur aneh teh jadi aya di negara Kang dipangaruhan ku ilmu manehna bari Kang diolos sina kawin ka anak rajana aneh atuh duka kumaha daek Kang teh jeung bogo di kabuteuh raja teh dam digeulis atuh katingalina ku Akang mah sidul ngaguar riwayat manehna Iya si Aki saha jenenganna saurang mana sanyana teh manehna teh sidul mencerong ka Aki Edun memang manehna geus ditulungan ku eta si Aki tapi apaan sanya nama manehna can apa bener-bener ka eta Aki teh Aki mah ngarasa bagja yang mulia ayeuna geus sehat bari jeung leupas tina pangaruh siluman maung Prabu Lodraseta ayeuna geus bisa tepung jeung sobat hidup buka telah si komo jeung Iro ngaran Aki katelah Aki Edun pamatuhan Aki nya di dieu pisan ngan Aki salali eta tapa di luhur ieu gunung tempat Aki tapa belah kulon palebah aya batu lempar sakitu ge cukup merenya keterangan di Aki mah nya janggunya cek Aki Edun ka sidul cek Aki lah mun ari atos bantuan ka Kang Omon rada gamelan abdi ki suul upami teu dibantuan mah ku Aki bieu ayeuna bieu iraha mun panggil deui jeung naon teh jeung Kang Komo teh anu teh lah Aki gede jasa ka Kang Komo jeung ka uing ki syukur we ditarimakeun mah itu Aki nulungan sia nya mah ukur syariat da hakikatnya mah masihan pitulung ka anjeun teh daya lian lintang di mantenna nu maha kawasa Allah subhanahu wa taala ngan Aki nu jadi tukang ladaran kitu cek Aki Edun bari terus ngareret ka si Komo sarta pokna deui uing ki aya naon ki sok atuh aya naon bejakeun ka uing ulah ka sasa ulah setengah hate pokona mah bukrak we jeung uing malah kitu teh mah si Komo pokona mah mimiti poe suka wayahna Aki mah bisa marengan ka maneh ari pangna kitu lantaran Aki teh rek nuluykeun tadapa rek nuluykeun iskeun pikir nyirna ke rasa keun wae teh jeung Aki ge moal naon lantaran ayeuna mah geus apa geus aya sidul nu bakal marengan dari nakar si Aki nyarita yu Aki mah jalijang jeung geuning atuh si Komod siga nu kuciwa hatena jalijang nya kumaha ari maneh mon oh jalijang ge we ku aya si Aki ngarengan ka uing teh da ceula pan Aki geus janji bakal terus marengan uing jeung Iro dina raragan yang monyet rawing ceulina teh apan kitu ngan teu naon lah ari marengan mah teu naon eta mah hak Aki uing mah bisa maksa kana kahayang jeung pamodegan Aki kan uing minta bombolongan ti Aki minta pamangi ti Aki di mana kira-kira aya monyet bodas nu rawing ceulina teh ki si Komod tumanya daryanaker Aki Edun ngahuleng sakedeung geus kitu katempo unggut-unggutan siga babegi ka sawah katebak angin sarta lalaunan pok Aki Edun ngajawab kana pananya ti si Komod bieu
hari nuduhkeun atawa ngabejakeun di mana-mana nama secara pasti baki mamuali sabu najan kitu asa maneh taliti jeung hati-hati dina neanganna aki yakin marane bakal bisa manggihanana kitu jadi aya di wewengkon Gunung Tampomas monyet teh ki bener aya tandasna keur jawab Aki Edun bari ungeuk sakali si Komod ngahuleng bari ngelutung senengkeun si Dul kawasan tuluh anggur goledag ngagoler dina palutur malahan mah teu kungsi lila reupeur kerek kawas menang nyirep si Dul sare meniti berat nyiroh nu ditata dina jempe pok milu cumarita Aki kumaha ari Kang Dul geuning ngadon kula meniti berat moal sawios-wios kitu Aki najan keur sare di berau ge siga mah moal naon nyai eta mah bakat tingku capek meuleunan satu tas manehna nyaba ka alam siluman mau si Komod tangah terus neuteub ka Aki Edun kumaha mod aya naon euy make nanya sagala Aki Edun males neuteub ka si Komod uing teh ngarasa bingung keur kahareupna ki ai maksud maneh bingung teh kumaha uing bingung teh kieu ayeuna mah mun aya naon-naon teh da aya Aki jadi baya batur kumaha ngan kemah meureun Aki teh bingung uing teh teh batur pikeun pabuntangan tulung kona daya keur panyalindungan ki dina raraga melan si Dul ge apana daya Aki si Dul bisa diselamatkeun gemun aya naon-naon Aki meureun uing teh cuang cieung we jeung saha uing baku kumaha pangna kitu rumasa uing teh lah pokona mah jadi jelema teh kosong bolosrong ki boga jampe raheut acan boga jampe jengkolen acan tak kitu lah pokoknya uing mah apa adanya ki kitu ari maneh ngomong deh tuh si Aki mah naon teh ka nyerenge mod najan urang paanggang berupa jauh apanya Aki bakal tuh nyalingakeun ka maneh euy najan maneh aya di mana ku Aki bakal tempo ku laut tonom batin di durung ku pamdoa ku Aki gitu ki najan jauh Aki bakal nulungan kawin ngaduakeun maksud teh ngayakinkeun keur kekecapan para mitra sadaya harita para wargi anu mulia si Komod tuluy nyarita deui ai carana kumaha pikeun uing minta tulung ka Aki jeung si Aki nulungan kawin teh pangna nanyakeun kitu dah terus uing mah yang yakin we jeung hayang nyaho kana cara-cara nu pasti ti Aki kitu kieu euy mod kieu sabenerna mah euy mun maneh keur manggi ka susah manggi ka rapat gajang samat ngaran Aki 3 kali euy sebut ngaran Aki Edun gitu tang tu Aki bakal torojo datang nya ki nya itu bakal gitu ki Aki bakal norojo datang lain biasa batur mah mun nyamat kitu nanti nyerag bumi 3 kali Aki mah Edunan 3 kali gitu nya cek si Komod harita teh para mitra yang leuwih jelas nya Aki ngabohong Aki mah terus terang ngabohong ka kapungan jadi terang ngabohong tuluy maksudnya naon margina tuh pangna teh sakitu ki hal eta teh susah pikeun nerangkeunana euy teu bisa diterangkeun sacara kitu bae teu perlu nyaho tatanya tuh batatanya mah kege bisa dicoba kitu ngan aya syaratna mod hiji syarat nu kumaha kudu dilakonan euy syarat naon ki ngarah maneh bisa gancang laksana menyangkeun monyet rawing mayana maneh kudu ngeueum dina balong para giduyang bagong maya tukang jawab laksanakeun meeting ke peding di tungguan punyiro kumaha dae kudu yang di tempat bagong lu atuh caina kotor mending pada rau brin oge eta mah syarat ngaranna ge euy kudu kitu lantaran mun teu kitu maneh engke moal bisa kuat ngayonan eta monyet bodas burawi mun kabarengan papang jeung maneh mun eta monyet ngamu eta maneh cantang tu bisa ngayonana euy ki kumaha atuh Kang Dul geuning masih keneh ti barakulemna bae nyiro sua si Dul moal naon-naon wayahna hidup kudu nuan si Komod alim ki karunya Kang Dul sorangan bisa aya naon-naon silami kulemna melang kumaha jagi geuning nyiro teh mod lah keun wae ki geuna maturan ge teu naon mun bisa mentak naon atuh
rame uing ngah deui ka darat teh aki ulah kemana-mana tungguan barengan Nyiro di dieu jeung uingna ka eta balong pangujangan bagong teh mending ayeuna anterkeun mumpung beurang kene bagi sanggup teh aki ngalaksanakeun hayang uing oh jadi kitu nya kitu nya teu naon kitu moal ka inggah di dieu bakal marengan heula Nyiro bari bakal nuan maneh nurum di dinya ngan maneh wayah namon najan loba gogoda tapi maneh ulah waka hajat ka darat lila namanya kudu ngeum teh ulah kurang di 3 poe euy lantaran kaayaan maneh bakal hebat mun maneh engke tas ngeum di dinya 3 poe tinggi hebat kumaha ki si komo dina rasa penasaran kana omongan ti Aki Edu nya degepkeun ku maneh mau omongan Aki tah nya sok gerebejakeun atuh gerebejer beaskeun dinya jengekeun ku ide beli oge Nyiro regepkeun akhirat nyarita mangaki tema Nyiro harita teh paramita atuh harita Aki Edu nyarita ieu mah kitu euy ieu ge mana we diparengkeun ku Gusti Maha Suci mani amanawi aya pitulung ti mantena khasiatna kieu komodna ngeum di eta balong pangujangan bagong teh sanggeus meakeun waktu 3 poe 3 beuting insyaallah awak komod bakal awat moal teu daku bakaran kitu banyak ya hebat mun kitu mah ngan geuringnya loba hal-hal nu teu asup di akal di mah tong bakal warado tong bakal seuri bisingkeun nyalahan sedengkeun dilakonan ge apa can kumaha teh mod kaduana euy hasiatna ngeueum di dinya bisa gancang ke manggihan monyet bodas rawing ceulina sabelah teh jeung paling utama mungkin maneh bakal babari kontak bagi jeung Aki maneh bakal babari nyamat ngaran Aki dina waktuna Aki disamat pikeun dipuntangan dulu Aki tangtu datang tak kitu sabalikna lamun henteu karana ngumpul di dinya ngajan upamangke kami disamat menang 1000 kali ge kami moal datang kami moal nyampeurkeun lantaran eueuh kontak batin teh kumaha ka harding hartos wingan aya sarupa nu tacan kartos wing naon eta soal wing teu terak bodog teh nya teh ki nya Aki ngabobodo ka maneh pangna bisa kitu kumaha ki lantaran bodog nu mahiu dihumatkeun ku musuh moal antel moal keuna awak maneh koreaheun antel ge tongborong gade kadempona ku batur siga antel ngan teu terak padahal nu nya mah teu antel ajan lantaran deukeut pisan jadi weh siga nu antel siga nu keuna kitu hebatnya dainang berenya dilindungi dilaminati ngeuring teh nya jaman modern laminati ngaranna teh uing coba gaduit papanggih jeung utas dagang klub jago di jalan uing dipenda buntemikeun diajak duit kemanina ngagunakeun badog dipake ngade ka uing uing awak seuri we lantaran badog moal keuna atuh ari baturan nu kabejakeun waduk teu aku pakaran seukeut sawade jeung dibejakeun ku Aki bieu sarua badog musuh teu keuna alias gantel oh aya nu kitu aya nu menjeumot ngan aya bedana ari nu teu teurak mah bakal karasan nyeri najannya teu bikat hatu sedengkeun ari nu teu antel mah nyeri gente tatu gente da badog ge apa teu kunci anta teu kunci keuna teh kitu dia dongeng dipikir-pikirnya keun bae dengan rawi dongeng atuh urang datangkeun eta balong mau dingkeng ge mah bisa hoream deui urang ini moy harita Aki Edu nangtung ngalah siap jung si komod nangtung geus kitu mah keluar ti jero saung di kelempang marengan Aki Edu nu ka tukang saung ngaso heula para mitra ngaso para mitra sadaya datang ka pipireun saung breh ka tempo aya balong nu caina nguyumbangan pohara kieu jeung si komod nangtung bari panon mencrong jeung icep-icep neuteup ka eta balong nu biasa dipake kuyang ku bagong-bagong aya di eta leuweung Aki Edu nu nangtung kencareun si komod poh marentahkeun ka si komod pikeun gancang turun kana eta balong ayo mod geurancuk kaynya buru-buru euy mung peungcan poe
jadi gegeuh tuh kira kamu dilecek itu geuning kiru aing mah ka sawang we tiu poe tilu peuting meureun tangtu kana tari tiris coba rateul aing tuh si komod anggur bibir gidigan mod keun bae kiru saeutik mah euy naon ieu jeung kiri saeutik mah jama dah hayang hareunah geus we cicing di lembur sari di lembur ngan ayeuna aki mere kalongaran ka maneh mere karinganan rek dilaksanakeun syukur teu naon-naon eta mah hayang maneh meureun mere kalongaran karingan kumaha aki kawin teh maneh ngeum di dinya teu kudu tilu peuting cukup sabeuting ngan wayahna ku aki moal tuluy ditungguan kira ka mana oh nyarek di saung atuh mod lantaran lamun di batura di dieu mah bisi maneh ngeum na moal yong-yon isukan isu di roh ku aki sina ka dieu sina mapakeun maneh mod licik si aki uing mah di dieu nya sieun nyakeung nya tiris aki di jero saung babarengan jeung di jero jeung silut pinter we korote imah tapi teu naon penting uing salamet lah penting uing hasil maksud gitu teu kaki gitu ngomong mod anggur geran cerupainya sok siap ge lah lalaunan si komod turun kana eta balong cerubaan tuluy nangtung tetela jero eta balong sakitu si komod nangtung nu katempongan beureung na wungkul ulang ieu pek sing jong-jong euy ayeuna akhir rek asup ka saung jeung pang-pangna mah rek narekahan siluul deui bising kamalina acarena pas ngomong kitu leos aki edun ngaleos ti dinya ningalkeun si komod nu kering ai pangguyangan bagong mah para mitra sanes balong biasa namanya bangsa racak ieu nanti bangsa ieu anu cai kotor teh sareng teh moal jero sajerona ge satangtungan bagong atuh jerona satangtung awak urang diteuleum bagong jadi ieu mah balong biasa para mitra sanes panggeungan bagong sanes mangawuran saraskeun si komod beuki lila beuki ngarasa tiris awakna beuki ngahod-hod ngaroroncon komod dina mangsa geus datang peuting leuwih-leuwih ngarasa tiris nu kaalaman ku si komod jabati tiris geus beuting mah ngeueum sorangan di dinya bet ngarasa keung deui si komod dari tiris tiris aing teh ingan si aki kolot maneh teh aing si sarduun makin jaga aing ditanggung sebuting jebuti kundung terus tilu beuting segala bakal baal we bakal jadi esa wak aing terus tilu beuting tapi dah jan kalau esa beuting tetep aing mah asa kasih cayu keung ni terus tunjung jak edung aing disita sina tulis di dieu ari manehna ngajelong mina-mina di imah jeung di roh we bae noner ko sebelum laki-laki rekol kumani ngahod-hod sorangan bari panon culang cileung teh para wargi sadaya nampuan kasakuriling dungking di eta tempat ari cumung teh ti tebeh tongoh kadenge aya sora anjing babaung malembung pikasieun jeung ngatakeun biri-gidig si komod ngabiri-gidig manehna bener-bener ngarasa keung jeung si anjing nangis anjing babaung anjing nangis anjing babaung naon ieu bagi tu jurig nyiri-buri setan mina rupa mayang bau jeung aing batelas komodnya tapi kunti itu amit cing lah amit ya bang badun si komod kutuk genan ku kulutus sorangan nah tu keur kutuk genan ku kulutus kitu ari cikik teh ku si komod kadenge aya sorangan ni kiki meni ciciri hilang mata ting sariak bulu puduk mata keung jeung pikagilaeuna keur sora meni ting saleor Kirnawan Kang Komod aduh ayo naonnya lu mungkin sisirian jagalan jaga aing keung itu kaya tadi lu kami bila pusi sering tinggal nyaho kangaran aing suaka ieu si komod tuluy-tuluyan diberi gidigan ngarasa keung jeung sieun babandinganan kitu nu kaalaman jeung karasa ku manehna dina peuting harita angin nyeor meninggal kelebur jeung sora anu ngahihi seuri beuki tarik jeung batak kuraya ngadatangkeun rasa keung jeung sieun eueuh babandinganana keur diri si komod
Para mitra sadaya kalayang karita para mitra katingali ku si Komod. Aya nu ngalayang bodas ngadeukeutan beuki lila beuki sidik ari celek teh eta nu bodas nangtung hareupeun si Komod tetela ebrehna keur hareupeun si Komod geus nangtung saurang mojang geulis upanya ngarumaingan beungut pohara bodas meuni camaplak siga pias siga nu eueuh getihan eta mojang geulis nu katempo ku si Komod lungak lingak dangdak dengdek siga nu hayang kataksir nya ku si Komod harita. Najan eta mojang teh geulis jeung pikaresepeun teu burung si Komod mangah uleng jeung bibiri gidigan lantaran tetep manehna ngarasa sieun jeung keureum dina hatena dina sela-sela sieun jeung keureum dina hate si Komod ngagerentos kieu. Ih, saya teh mojang geulis nu aya di hareupeun aing teu gugur teu angin bari ge ayo ujung-ujungna nyampeurkeun di kawin cing urang sirikeun ayo pokoknya mah urang sirikeun sukuna nah apa katawan teu kana tani kenapa geun itu nya napa euy eta kitu eta ungut na bani bodas ding herang dia nu lemes mata ketengu nah kara ini sieun diusap bakal sugema aing yakin tang tu disebut bogoda itu ngarasa tapa aing baca ngara aing kaganggu ngara aing bogoh ka manehna wah aing moal kaganggu beuring aing mah kabeh biteunya we teu moal ka manehna lah ajan sanya melebarkeun teu ditempo teh tapi geulis tapi aing moal nempo moal mencerong ka manehna lantaran sieun tapa aing nu geus di dieu jadi batal kitu Komod tuluy nunggulkeun peungit manehna teu hayang nempo ka eta mojang geulis keur nangtung hareupeunana hari si mojang anggur ngebelenya imut kareueut naker harita teh galindeng nyarita sora meni halimpu matak dedengieun teh sanyana kunaon Kang Komod geuning kala tungkul meni ngabalieur di tepangan ku abdi teh kala kangahuleng bingung akang teh teu kedah bingung Kang teu kedah seueur emutan aing mending geura hanyat urang ulang moe tiris sareng geuleuh we Kang ayeuna mah mending ngiring ka abdi urang amengan ka kebon kemang ataupun urang enong di ditu di rorompok lalega sareng bararesi tempat abdi makan sareng pikaresepeun pokona pikabetaheun bingon abdi mah kulamuna ge sareng saprena didamel tina sutra nu herang tea Kang enga geura hanyat Kang Komod anu kasep anu ganteng anu bager si Komod tangah tuluy mencerong ka eta mojang nu bieu tas ngedalkeun pangajakna nu pinuku pangolo mojang geulis harita kalabuki umat imut mengandung pangirut atuh kelet mengandung pamelet beuki lungak lingak kawas ngabibita ka si Komod sedang si Komod lantaran yakin eta mojang geulis teh ngagoda ka manehna embung ari tatapana kudu batal kudu kagoda mah ku hal eta pisan haok manehna nyentak bari molotot ka eta mojang geulis teh jurig sia ieu gara ini gara lumaku jor gara mantog sia uing mah nu katelah si Komod moal kagoda moal kabawa ku sakaba-kaba pokona mah uing mah komo 2-3 kaba mah wah aing mah yakin maneh teh lain manusia maneh lain jalma tangtu jurig menjadi buri setan di merupa memang sia teh ye maneh teh ye naon teh jurig nu luhur elmuna tapi ye moalnya dewe kudu elek ku ilaing mah sok sanajan anjeun teh sabombrong ge wah 2-3 bombrong mah anjeun teh pokona namanya ini cia lah ini kene kejar ngomong ini ku aing sia dibekok ini sajeroning ngomong teh para mitra leungeun dikaluhurkeun dipake tutunjuk ka eta mojang geulis nu aya sisi balong nu nangtung teh demi si mojang dicarekan bea karep ditunjuk-tunjuk ku si Komod teh siga nu teu ambek siga nu teu keheul malah manehna kalah ka terus imut ngagelenyu sarta belenya imut leuwih manis leuwih pikaresepeun batan tadi sarta galindeng nyarita deui meni matak dedengieun teh sanyana si akang dibenu ka abdi ka nyai sabios benu ge sareng amek ge akang da katinggalan ku nyai mah akang teh tami kasep teh tami ganteng tami pikaresepeun pikayung-yuneun Kang Komod hayu tukang nios di dieu Kang urang karompok yu bager jungjunan ayo Nyi mojang gupai-gupaykeun leungeun anu bodas bersih bari ramonna marucuk euri gorowok si Komod ngagorowok bari jeung tutunjuk ka Nyi mojang kuntilanak sia
ini cia si dibentur ku aing. Gancang tinggalkeun je si komod. Gancang ini cia siluman. Aing nu ketelah si komod moal rek kabawa ku sakabagaba deuleu. Moal rek kabawa ka aku siluman nu numpang ka waras ya. Aing keur tatapa deuleu ye, keur guguru aing teh keur nyiar ilmu deuleu. Montong ngaganggu ka aing sia. Ini cia. Ulah ngagoda ka aing sia setan. Akang meni itu tiasa di memenan, itu tiasa diajak senang, sosonoan sareng abdi. Ayeuna wayahna akang baris diajak ku abdi dipaksa. Akang baris dibedol supaya akang tiasa hanyat ka darat. Nyi Mojang tuluy nyamperkeun ngadeukeutan ka diri si komod. Ragamang leungeunang ragamang rek newak kana pigeulang leungeun si komod. Tapi gancang leungeun aku si komod dibedol. Bari gorowok si komod ngagorowok tarik nyamat ngaran Aki Edun. Kedun, gulungan ki, gulungan. Para pamiarsa, hiji kajadian aneh harita. Margi sareng sesi komod ngagorowok bari nyebut ngaran Aki Edun. Harita palabah saung kaluar cahaya beureum meninga barasat. Tuluy nyamperkeun kadeukeuten si Mojang. Tes cahaya beureum katidang ngageburna neumbrag kana awak Nyi Mojang. Atuh harita kontan aya sora nu kadenge. Awak Nyi Mojang jadi digulung ku seuneu nu ngabebela. Cerit Nyi Mojang jejeritan bari jeung guguringan. Aduh, alang yang tobat. Ampun panas. Aduh yeung ampun. Aneh. Sanggeus-geus rada lila Mojang nu digulung ku seuneu gugulingan teh. Lila-lila leseuh weuh ngaleungit seuneu nu hurung leungit. Atuh nya kitu Nyi Mojang ge ngadak-ngadak ngaleungit. Bareng jeung kitu harita kaluhur aya haseup bodas nu mumbul. Beuki lila beuki jauh tug nepi ka lesna ngaleungit. Kaayaan di wewengkon eta tempat neueumna si komod jadi tenang deui. Si komod lain deui atoheunana. Ngarahuh bari ngomong lalauna. Nuhun Gusti. Nuhun abdi parantos isalametkeun Gusti. Syariatna abdi nyamat ngaran Aki Edun, hakikatna mah abdi mentang tulung ka Gusti. Abdi ayeuna ditebikeun tina gogoda bangsa siluman. Mugi-mugi we gogoda sing coba teh. Darah naon teh mulai daratang deui. Eueuh nu ngaganggu ka diri abdi Gusti. Kitu panada si komod najan kumaha manehna memang ngaharepkeun haker. Sangkan ayana dirinya dina kaayaan lancar. Eueuh gangguan naon-naon ngarah manehna salamet nepi ka poe isu. Si komod nuluykeun tapana ku jalan ngeureum eta di balong. Bari hatena terus neneda ka Gusti Nu Maha Suci sangkan. Harita teh dijauhkeun tina gogoda ka hayangna nu utama. Tayalian si komod hayang geura berai beurang. Hayang geura hanyat ka darat tapi dirasa-rasa bet asa lila naker. Rek berai beurang peuting karasana ku si komod asa pohara panjangna. Padahal para mitra neneda ka Nu Maha Kawasa mah teu kudu bari kitu. Teu kudu bari tatapa para mitra ngadua we biasa. Atuh sabada salat kitu nya. Ngadua mementa ka Nu Maha Kawasa. Ari disuhunkeun mah para mitra insyaallah manteuna ge pasti masihan. Carana urang ngadua menta naon wae pek menta ka Nu Maha Kawasa. Menta naon bae ka Nu Kawasa. Da menta mah cenah ku angin ka kami kitu para wargi. Eta mah parantos dijelaskeun. Mangga urang mah menta naon tapi mentana ulah kudu bari tatapa. Bari nyiksa awak teu kudu para wargi. Bada salat teh urang bada. Saring cenah salat urang ngadua menta naon. Komo mun salatna salat tahajudna para wargi. Mangga menta naon bae ka Nu Maha Kawasa. Asa menta nu bener nya. Menta nu bener kudu nu hade menta mah. Karena menta nu teu beres ulah-ulah nuhunkeun. Hayang weduk teu kudu para mitra sadaya. Menta mah menta keur kasalametan dunya, rawuh akhirat kitu mangga urang teraskeun. Aduh aing mah asa kesel kieu yeuh. Rarasaan melilila ngadaguan beraina beurang. Aduh aing mah. Meni tiris kieu yeuh awak meni hod-hod kabulusan kieu yeuh. Aki Edun kamalinan teuing atuh ari aki nyiksa ka uing. Tajeun uing bakal waduk, bakal bisa manggihan monyet sarawing ceulina, jeung bisa kontak batin jeung aki, tapi uing disiksa. Kudu ngeueum jeung tiris kieu, jeung sieun deui. Aing mah aya we nya. Para pamirsa sadaya, si komod kukulutus. Ambak-ambakan sorangan lantaran manehna hayang geura hanyat ka darat.
ngarasa geus liwati kabulusan manehna nepi ka ngahodhod. Dina kaayaan si Komod keur kulkulutus sorangan cungung ti belah kulon kadenge sora anjing babau meni melebung. Anjing leuweung nu kadenge meningang harita teh paramitra matakting seredet jeung ngadatangkeun ka keung nu lain lumayan. Ya we bika keung deui. Ita anjing kadenge anjing leuweung kadenge babau. Bulu-bulu kaing meni ngawik-wik ieu kadal ieu. Keung sieun hampun teuing. Pun teuing. Kalain naon deui caranya di dieu yeuh. Nu bakal ayeuna gugud hari ka teu kaing. Nu bakal aya deui nu ngajak ka hanjat ka darat kitu. Si Komodo moal kabawa sakaba-kaba atuh marek ngagugu kana pangajak seta siluman. Keheulaanan aing. Lamun kudu nurutkeun kana kahayang bangsa nu karari itu mah. Aing ngundang tulung ka nu Maha Kawasa lah. Sangkan diraksa diraji dijaring tina segala godaan setan. Si Komod nekadkeun dina hatena. Yen manehna moare kagoda jeung kaganggu ku godaan naon bae oge. Manehna moare kabawa ku sakaba-kaba kitu patekadan si Komod mangsa harita. Harita calegedeg hareupeun si Komod ujug-ujug aya nu ngageleg. Nyalegedeg nangtung bari teu kanyahoan ti tadina. Teu kanyahoan datangna ebre ku si Komod katempo. Aya saurang aki-aki nangtung hareupeunana make pakean sing sarwa bodas. Leuwih heran keur diri si Komod lantaran aki-aki beungeutna tungtang-tunganana. Malah pakaianana siga pakaian Aki Edun. Beungeut jeung tangtungan persis siga Aki Edun. Nya hal eta pisan anu ngalantarankeun si Komod salila-lila mencrong, molotot bari jeung sungutna calangap. Bakating ku ngarasa heran ku tetenjoan manehna harita. Sedeng manehna inget keneh kana omongan Aki Edun kamari. Yen Aki Edun moal nyampeurkeun ka manehna dina peuting ieu. Malah isukan anu bakal mapagkeun ge cenah rek Nyi Iroh bae. Tapi ayeuna hareupeunana bet aya saurang aki-aki nu sagala rupa persis siga Aki Edun. Puguh we ngadatangkeun kaheran nu lain lumayan. Ngadatangkeun kakaget nu eueuh babandinganana keur diri si Komod dina mangsa harita. Encan ge leungit kaheran jeung kakagetna si Komod. Eta aki-aki nu siga Aki Edun pok ngomong malah tetela sorana persis siga Aki Edun. Syukur mani can ingkah tina eta balong mod. Kumaha mani apal ke ni kaki eta henteu mod. Ngadenge omongan aki-aki dina hate si Komod ngagerentes. Aduh kumaha nya? Bingung aing ge. Aing apa ka jelema teh siga Aki Edun? Tiba aing kudu hati-hati bisi aing gogoda Aki Edun pamalihan. Lantaran aing yakin Aki Edun mah teh aya di imah di jero saung babarengan jeung si Dul katu Nyi Iroh. Hayangnya ulah na yak-yak kita bener Aki Edun atau siluman. Ayeuna aing rek api-api teu wawuh ka manehna. Jeung kumaha moal nya Aki Edun datang dadak-dadakan teu kanyahoan tiangalna. Jeung moal ngadadakeun deui aing ka aing ye. Bener aing rek api-api teu apal we. Tas ngagerentas kitu pok si Komod ngomong dariana keur bari mencrong ka eta aki-aki. Aki-aki. Euy mah teu apa sia ka maneh teh? Sama sekali teu apa saha maneh teh? Kalau panggil ayeuna jeung aing geuleuh. Moalnya mah kitu apa sagala ka Aki mod. Apan kamari beurang nu ngajajapeun ka dieu terus nita ka maneh ngeueum dina cabalong. Aki pisan ban. Lain ulian Aki teh. Heran Aki mobat gancang di kapopohokeun. Bet maneh mah teu ngajenan teu nyaa ka Aki. Aki nyampeurkeun make jeung teu di aku. Maka disebutkeun teu apa sagala. Pan Aki teh Aki Edun mod. Uing yakin Aki mah lain Aki Edun atuh. Aki bangsa siluman nu mina rupa. Ku hal eta pisan gancang ayeuna mah geura init, geura nyingkah ti dieu. Pokona mah juri nyingkir serta nyingkah kitu. Geura gancang ingkah. Aki Edun moal datang peuting-peuting atuh. Morek pohoeun kana janggina we. Keur naon uing kamari dititah ngeueum di dieu. Ari ayeuna dipapakeun deui mah. Tah dumasarkan hal eta najeun kumaha uing mah teu percaya. Uing mah teu ngandel lah. Uing mah nurut ka maneh teh Aki Edun anu gadungan. Jor segera mantau gitu. Jadi cing nyingkir saya nyingkah. Cing segera ini kedua sabrang ka Palembang. Balik tong bawa mau kerupuk uing. Mantong lila-lila jadi dianya sebel aing malijid lah. Nanya lagi saya ini kali lu. Si Komod jadi muncul wawanena. Manehna nyarikan ke aki-aki nu siga Aki Edun. Si Komod ngusir ke aki-aki curugna meni bentik-bentik wae tutunjuk. Ngaso heula para mitra. Ngaso heula ngaso.
Mitra kaum dangu ngadenge si komod musir jeung sikap nama takpi kasebelit make molotot yang tutunjuk sagala haok eta aki-aki nu siga aki Edun teh ngambek bari males tutunjuk sagala. Komod sia kuluna maneh atoh jeung bunga euy lantaran ku aki dipapageun. Memang tadi nama rek disukan dipapageun ku Nyi Iroh moal peuting ieu aki apa keneh euy. Ngan lantaran di jero saung aya kajadian nu teu sakara-kara wayahna maneh kudu hanjat ayeuna. Wayahna maneh kudu balik heula ka saung jeung aki euy. Kejadian kejadian naon lu bari nage di saung teh. Ajan teu percaya tapi lantaran hayang nyaho si komod teu buru ngetumanya. Mod Nyi Iroh geuring ngadajak euy maneh nautah-utahan bari babalongkengan. Malah nyamat-nyamat maneh. Nya koal eta aki mapageun ka maneh. Yu urang ka darat. Ulang balik mod euy. Jadi Nyi Iroh utah-utahan babalongkengannya. Gering maksudna teh. Bener mod koal eta pisan maneh ulang ngabangkang. Yu urang ka saung jeung aki. Moal hanyat. Moal hanyat ka darat sameh berai beurang mah. Sameh kadenge manuk recet sameh katempo panon poe moncorong. Jeung sajabat eta najan caina kiruh jeung lecek ditur tiris. Uing keur ngeunah yang ngeueum ya jadi wayahna we ki. Aki mah geura wali ka ditu, uing mah geura tinggalkeun. Aki ulah ngagoda ka uing, jeung geura balik ka ditu. Ke si komod mungkin ngagugu mung nurut kana pangajak eta aki-aki. Di iraha maneh ngabangkang ka aki sia komod. Ngajuina we. Naon sababnya? Sabab uing yakin aki mah lain aki Edun. Tapi aki mah siluman. Atawa jurig nu nyiriburi setan mina rupa jadi aki-aki. Pokoknya mah nu jahat jeung kejem ngarupakeun aki Edun. Rek ngagoda ka uing gitu. Tandasna kerepokna si komod manehna yakin kana kerep teng hatena. Jadi maneh moal hanyat ka darat, moal balik ka saung mod. Cek uing moal atuh. Uing mah tidak bisa ditawar lagi, pokoknya mah harga pasti uing malah pokoknya mah harga esep gitu. Bayol sia. Ayeuna Nyi Iroh keripu euy. Manehna utah-utahan geus selang-seling sia. Emang sabodo teh ha. Rek utah-utahan pek wae atuh da bisa raga misah nyawa bari nage. Nah, maneh teh karunya kitu. Ai kudu nama karunya. Tapi lantaran uing yakin aki lain aki Edun, jadi uing mah teu karunya, da uing mah teu percaya kitu. Teu weleh ditungtungan ku nyarengi. Si komod ngomongna harita, kawas nu lucu atawa aya nu aneh nempo kaayaan aki-aki siga aki Edun. Mod, aki memang nu nitah ka maneh ngeueum. Nitah peuting ieu bari ulah rek kaganggu ku naon bae. Tapi ayeuna mah eta aya jadi salempang jabat di kitu sidul euy. Ayeuna gering ripuh lir tina sare maneh tuluy awakna nyebret panas. Lir panasna seuneu durukan mod. Tah ku halai tapisan sidul tuluy paeh. Aki perlu ngajak maneh ke darat. Ya, sidul gering panas dadak-dadakan gitu. Nya, anu bener ki. Ya make ngabohong sagala. Anu bener. Si komod burung oge ngagebeg. Ruas ari manehna ngadenge beja sidul gering manehna jadi ngarasa melang jeung bingung. Yo, pokona mah nurut ka aki ulah loba lamunan piraku maneh teu nya ka sidul nu melaan ka maneh nu marengan maneh beurang jeung beuting. Yo urang ka saung jeung aki. Si komod rada kaganggu pipikiranana, rada oyag oge para mitra kateguhan hatena. Najan kumaha manehna ngarasa melang ku ayana beja yen cenah sidul ayeuna gering parna. Awakna nyebret panas tapi ari ngagugu kitu bae mah kana pangajakna eta aki-aki bet hatena teu merehan. Nu matak tungtungna ngahuleng rada lila si komod teh. Jadi ngadon guhulang sia mod. Mangga sudah loba lamunan jeung pikiran euy yuk milu jeung aki. Keun soal ngeueum di dieu mah. Bisa isukan dituluykeun yuk urang milu jeung aki. Moal uing ngomong milu lah. Si komod siga nu amak jeung keheul manehna nepi ka ngagorowok tari. Sugan kudu dipaksa sia maneh-maneh. Dibedoa sia ku aing deuleu. Ceuk eta aki-aki ragamang leungeunna ngaragamang ngabedo leungeun si komod. Barang rek gap leungeunna beunang gancang si komod ngagorowok nyamat aki Edun. Aki Edun nu sajati uing tulungan ye. Aki Edun palsu aku di mamaluhan. Aki Edun nu sajati uing tulungan. Cahaya beureum datang nojo ka diri eta aki-aki.
Tegung silila celak era cahaya beureum teh ngagempur kasih aki. Ai kociak teh si aki-aki ngociak. Aduh, yang ampun, aduh. Panas ampun. Kubrag aki-aki ngakubrag. Les leungit harita aya haseup bodas mumul kaluhur di barengan ku ngaguruhna angin. Beuki lila beuki jauh. Tug nepi ka lesna teu kadenge naon-naon, eta haseup nepi ka leungitna. Alhamdulillahirabbil alamin. Si komod halamet dasar si komod atuh jelema bager jelema soleh teu burung we anu nulungan teu burung anu naon teh anu ngabelaan teu burung salamet ya Allah Gusti pangeran abdi nuhun abdi tos disalametkeun ku salira Gusti. Si komod hatena muji syukur kanu maha kawasa ku ayeuna dirina kiwari geus salamet geus dijauhkeun tina cocoba jeung gogoda. Tetela keyakinan aing teh ngabukti bener we geuning nu tadi teuleun Aki Edun sajati manehna nyata dasar siluman bangsa lelembat lemut ngagoda ka aing ngaganggu ka aing sangkan aing kagoda sangkan aing batal dina tatapana peuting ieu aing nganuhunkeun ka Aki Edun nu tetela najan aya di jero saung tapi sigana waspada tuluy panon si Aki batin si Aki kontak ka aing nepi ka aing minta tulung ku si Aki ditulungan kiri jadi ni hod jeung gado mina roktok ieu kiri sia di kaserang tunuh aing tapi dah kumaha atuh bisa sare meureun sare tang tu aing teh pati teuleum ka handap pae tang tu aing bakal kasupan cai di walong tang tu aing dikerebek mun geus ieu meureun aing teh koit auzubillah teh mung aing mah pae lah. Cilaka apa aing malantaran uing can laksana kawin kenengona pujan hade aing berang jeung peuting aya pariwasa berang kapicang cam peuting kapi eling si komod tengtung namanya renge sorangan ari ras kana cita-citana nu hayang kawin jeung Nyi Onah mojang geulis putra Mama Haji Hasan ti lembur Sindang Jawa. Para mitra sadaya seor datang angin nyeor sacara dadak-dadakan bareng jeung kitu katempo tatangkalan di eta wewengkon jadi aroyag. Dang daunan ngaguru katebak angin dina kaayaan pohara gancangna celeg hareupeun si komod aya hiji orai gede sumutnya calawak disada hos-hosan. Si komod teu burung bibiri gidigan manehna lain deui ngarasareuwaseunana jeung sieunana ku aya eta kajadian leuwih sieun jeung keung lantaran eta orai sagede tangkal jambe euleugeg nangtung sungutna calawak bari tina sungutna ngaluarkeun seuneu anu ngagebur kawas dina dongeng bae. Ih gila ting aing mah tina sungut nu calawak mah ngaluarkeun seuneu ngagebur kitu siga nu keur main sulap ieu mah mun adu main sulap tong di dieu hareupeun di kota bisa jadi duit meureun aing mah nya nya mun aya di kota tewak ku aing aing bisa jadi duit meuh di kuribeng we mun ngapoe aing nunggu anu kieu patut aya orai saeun gede ngaluarkeun seuneu mending cirung cereng malayar ka aing meureun nasib tapi manggih orai di dieu ye orai sanca lain nya orai naon atuh nya orai kuda lain orai naga meureun kitu nya orai liong mun kakaradasan kamari ti negeri Cina ka dieu meureun karila teh aing mun aing diteureuy buleun tang tu aing bakal nyangkere dina beuteungna eta orai gede amit teuing remung teuing aing mung aing kudu jadi pangeusi beuteung orai mah beureun aing teh moal laksana kawin ka Nyi Onah Nyi Onah panutan akang duakeun akang sangkan akang salawasna aya dina kasalamatan sangkan akang bisa leupas dina cocoba naon bae oge bager Onah hayang nyaho aya hari ngogorowok eta orai sugan we manehna bisa ngomong panina dongeng sok aya orai bisa ngomong cenah kitu garentesna gero si komod ngagorowok tari orai gede rek naon atuh maneh datang ka hareupeun kami teh jeung cacalawakan kitu jiga minta kejo orai disada hos-hosan gebur-gebur tina sungut kaluar seuneu gegeburan lobana keur sarta aneh orai bisaeun ngomong tetela sora saurang lalaki nu kadenge ku si komod ngaula ngahaja ngadieu mod lantaran ngaula lamar ngaula hayang barang hangan ngang beneran di lieu aya nyane
nyagung mula disambeurkeun ngugiduna wayahna nyaneh rek dihagan ku gaula maneh kudu daek dihagan ku gaula mod orai res hosan ditungtungan ku ngaluarkeun sora tarik naker mata katorekan kana ceuli ngadenge eta orai bisa ngomong si Komod dina hatena hayang seuri sagala ngadadak kasihna jadi leungit nu aya manehna hayang ngaberakatak seuri bakat tingku ngarasa lucu ku ayeuna eta orai make ngomong cara jelema hebat euy orai ngomong ceuk aing ge mun di kota aing bakal beunghar ieu sakali nguribeng bawa we aing ka lapang ieu kuribeng we di lapang teh nya geus kitu di karcis jelema rasup ningali orai bisa ngomong bari ngaluar-luarkeun sieuna duh aing urang edun dia nya lain aki edun deui aing nu edun teh mah maneh bisa ngomong si orai mun aya di lembur maneh di bawah ngamen deuleu lumayan bisa ngadatangkeun duit lantaran urang lembur mah heraneun aya orai bisa ngomong teh kitu uing mah teu sieu euy kumaha teh nu aya mah ngarasa hayang seuri we nyeuleuk teu hayang seuri ngabarakatak kitu he orang gelo maneh montong hayang hakan awak uing sia lantaran awak uing mah liat dagingna pait tulangna pahang deui aing mah jangan we jelema sejen anu ngeunah moal ngeunah uing mah tuh hae dina saung tuh lumayan 3 jelema komo aya awewena pungkil dagingna euy lumayan mun maneh beuki lumayan maneh bisa sukumaha sia ada 3 jelema sok kaditu gede itu tuh nanti ngajur saung rek ganggu uing bari nage pait aing mah daging uing mah pahang tulang uing mah deuleu awak lenyel di tengeuna nu nyenyen ngaulah mah hayang ka maneh deuleu maneh ulah ngabohong lantaran katemona maneh lindu langingna nangdu munggil ngeunahlah seger di ladaan saeutik karasa asa rendang euy rendang padang sia ngeunah jadi ayeuna maneh kudu daek mod kudu daek dihagan ngaula deuleu ih ari maneh maksa wae tuh orai kuring mah teu itu teu pungkil nu aya mah begang tuh deuleu tuh tempat tuh kulit jeung tulang we dagingnya gegedena ngan maneh bakal kaduhung sia mun tulus ngakan uing teh sabab uing mah jelema basajan jelema sangsara dahar ge ukur jeung samal ongko ya samal goang atawa jeung cobek jantung jadi moal pungkil moal palem moal hikmat ku kituna tuh antep uing mah lasina di dieu euy udah diganggu ku maneh teh euy rai engke lamun uing geus gendut geus lintu geus beunghar teu naon rek dihagan ge ayeuna mah neangan we nu sejen anu beuteungna bucitreuk atuh loba nean ka kota euy loba nu bucitreuk beuteungna euy nu lintuh nu gendut teh euy subhanallah rek neangan konglomerat ge bisa di kota mah euy kawas ngobrol jeung jelema si Komod ngomong kata terusan jeung eta orai aneh nu bisa ngomong cara manusia mungkin nudukin ka konglomerat sagala aduh Pramitra aduh ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu tapi eta orai gede nyampeurkeun ngadeukeutan ka si Komod bari sungut tuluy calawak ngaluarkeun seuneu nu ngageburu hurung sarta kadenge ngomong deui aing moal meunang di momolo si Amod aing moal meunang di mohongan ayeuna maneh bakal modar ayeuna maneh bakal dicaplok ku aing nyam awas si Amod awas maneh dicaplok sia ku aing Cilang orai ngalayang rek ngarontok ka si Komod nu keur ulang ileung dina jero balong tukangeun saung aki edun. Sora gerakan orai ngahiuk tarik dibarengan ku sora nu ngaheos tarik. Samemeh orai kep nengegel kana sirah manehna si Komod kanca ngagero tarik. Ngaran aki edun, Kedun, tulungan uingel. Harita cahaya beureum nyamer kana waruga eta orai nu keur ngalayang. Tes
cahaya berem nemrag kana sirah orai gede. Aya sora para mitra ngacelegur dari sora gelap datang salah mangsa. Bareng jeung kitu cungkel orai ngacungkel kahanap, murag kana lemah sapada harita. Bari kadenge sora nu ngoceak lamat naker. Wajeng domatnya, ampun. Las sora orai leungit. Bareng jeung leungit na wujud orai harita tina ulut gubragna orai. Aya haseup mumbul kaluhur tug nepi ka lesna leungit. Nuhun Gusti abdi parantos salamet. Si Komod muji syukur kamantena dua dampaling ditamprakeun kaluhur. Tanda sugema hate lantaran geus salamet. Kahayaan jadi tenang deui. Eueuh nu pikasieun jeung nu matakeun. Paingannya Ki Edun keukeuh nitah ka aing ngeueum di dieu. Lamun anjeunna teh geus tanggung jawab. Kana segar rupa mamala jeung akibat nu sakira bakal tumiba jeung karanapan ku aing. Ayeuna mah aing rek peureum we ngarahusu. Inbailah peureum bari nangtung dah. Da moal hari-hari moal. Si Komod peureum bari neruskeun tatapak ngeueum dina eta balong dina mangsa peuting harita. Tug nepi ka isuk harita para mitra. Nepi ka braina beurang dipapagkum ku manuk-manuk nu recet di sarada. Si Komod eueuh deui gangguan naon-naon. Si Komod harita geus beunta bari panon ngareretan ka sakuriling eta tempat. Awak ngerasa seger jeung anehna. Najan masih keneh nangtung dina balong, manehna teu ngarasa tiris ayeuna mah. Alhamdulillah inu salamet aing. Dari si Komod teu burung lulus bisa tatapak ku jalan ngeueum dina balong tug nepi ka beurang datangna. Heuh batang deurang, langit lenglang haseup nu ngahalangan. Alam bae ngeras pikaresepeun jeung matak seger kana awak aing. Nah, geuning can aing wapageun geus sakieu beurang teh. Namanya mungah wae kitu aing ka darat tina keneh. Geus geus beurang ieu. Ya, sieun disalahkeun aing ku Ki Edun. Sok sieun dicarekan deui aing ku Ki Edun, sok sieun gagal aing. Ladang tacapa teh ku jalan ngeueum. Keun bae rek didagoan we, rek ngiroh rek Ki Edun keun bae sasaha ge. Cenah ueun wapageun bae rek ngeueum deui we tuluy-na. Moal rek aral subah aing mah demi ngahonta cita-cita. Ngara aing bisa laksana kawin ka Nyona kitu. Rekan si Komod geus gembleng ayeuna mah. Yen satungtung can aya nu wapageun mamanehna moal rek ungah ka darat, moal rek balik ka saung Ki Edun. Waktos nasib.